Si Rawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Si Rawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung, muterkeun paneuteup kasabudereun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka si Rawing. Si Rawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Muntah maka sombong sia maneh ayu manganti. Dewek can rumasa eleh jajaten katitih pangartis ya deuleu. Coba-coba sia, urang teruskeun ieu tarung. Saha anu bakal kasoran? Coba ieu, tadas ya ayu manganti. Ya. Wiguna anu memang ngarasa panasaran hatena, harita maju deui narajang, malah ayeuna mah geus teu asa-asa deui dina ngalakukeun gerak panarajangna estu dina kakuatan sapinuhna. Tapi saperti hana tadi deui bae, Wiguna bener-bener kaget henteu percaya kana kamampuhan ilmu silatna ayu manganti dina waktu harita. Sabab panarajang anu dilakukeun ke Wiguna henteu make kudu susah pikeun ayu manganti dina nyingkahan ejeng ngebendungna. Malah panarajang balasan anu dilakukan ku ayu manganti geus teu bisa dihalangan deui, ngajadikeun Wiguna ngadalig deui meh-mehan rubuh ngabebengkang lamun teu ngajaga kasaimbangan badanna mah. Wiguna mancuhkeun deui tangtunganana bari ngahegak ngatur napasna, mencrong ka ayu manganti bari jeung ngomong dina jero hatena. Edan, bener-bener edan, di luar dugaan ieu si ayu manganti. Estu silatna tetela leuwih hebat tibatan aing. Edan, piraku aing make kudu eleh ku ieu jelema. Ku ieu bikang. Beuh, era ieu lamun nepikeun ka eleh jajaten teh diri aing. Ningali Wiguna keur ngahegak saperti kitu, ayu manganti geus teu miceun deui waktu, langsung harita ngajorelat luncat narajang kanu jadi lawan. Wiguna nyobaan nyingkahan jeung ngebendung panarajang lawan. Menang sababaraha kali mah harita bisa disingkahan, tapi runtuyan panarajang anu saterusna geus teu bisa dibendung deui, ngahantem kana anggota badan Wiguna, ngajadikeun Wiguna ngagerok kaget jeung nyeri bari awakna terus ngajengkang ngabebengkang maring lemah. Dah cebrot celebek des wadah cengkang keput. Wiguna rubuh ngabebengkang luhur taneuh, sedengkeun ayu manganti tetep pancuh dina tangtunganana. Ngan ukur bisa nyarita geningan anu ngaran Wiguna teh.
Ari Sugan teh bener we. Jago luhur ilmu na kangaranan wani rek asup ka jero kamar mah. Sok, rek kumaha ayeuna? Tinakan anjeun Wiguna. Wiguna bari jeung ngahegak ngatur napasna, muringis nyengir nahan ka nyeri, ngoneal hudang lalaunan, neuteup ka Ayu Manganti teu lila terus nyarita. Maneh memang hebat Ayu Manganti. Ajen pangarti maneh memang leuwih punjul tibatan diri kula. Tapi ingetkeun, ieu kajadian teu cukup ngan ukur samet dieu sia. Wiguna sanajan geus jelas karuhan jadi pacundang eleh jajaten ku Ayu Manganti, tapi manehna masih kene bisa ngancam segala rupa ka Ayu Manganti. Ayu Manganti ngan ukur siri leutik bade terus nyarita. Tuh kudu loba carita ayeuna mah Wiguna. Leuwih hade Andika tinggalkeun ieu patempatan. Memeh kuring beak rasa kapanasaran ngalakukeun tindakan anu leuwih kejem ka diri Andika dina waktu ayeuna Wiguna. Wiguna bisa ngarti kana kaayaan. Ancaman ti Ayu Manganti lain mangrupa ancaman kosong, tapi bisa jadi kenyataan. Kitu nate sabab memang geus karasa ku manehna tahapan ajen pangartina Ayu Manganti memang leuwih punjul batan manehna. Kangaranan geus kitu mah eueuh deui pilihan pikeun Wiguna kajaba kudu buru-buru ngejat ninggalkeun eta patempatan. Kacileng brengpeng harita Wiguna lumpat ninggalkeun eta patempatan, geus henteu wani deui ngomong nanaon ka Ayu Manganti. Harita Ayu Manganti terus asup deui ka jero kamarna. Goledag ngagoler deui jendela kamar geus ditutupkeun deui. Ayu Manganti bet jadi inget deui ka Jaka Sinangling, jajaka anu teu oleh jadi pikiranana, teu oleh kapibeungeut. Sono hayang geura buru-buru panggih jeung Jaka Sinangling. Teu matak aneh lamun harita disambat ku Ayu Manganti dina jero hatena. Kang Angling, nah di mana atuh anjeun ayeuna teh Kang? Nah masih keneh aya di kieu nah kitu. Upama teh mah bener caritaan si topeng mayit. Kang Angling lagrag kana jero gawir terus nepikeun ka hanteuna. Eueuh harapan bisa deui tepung lawung upami kitu mah Kang Angling. Kang, ieu abdi Kang. Ayu Manganti terus ngabayangkeun deui kajadian-kajadian dina waktu anu katukang. Mangsa masih kene bisa mindeng tepung jeung Jaka Sinangling anu estu hiji kabagjaan jeung kasugemaan pikeun Ayu Manganti. Bet henteu karasa lantaran bari jeung ngalamun mikirkeun jajaka ngaran Jaka Sinangling, harita Ayu Manganti nepikeun ka sare tibra. Caturkeun harita dina poe isukna. Wiguna ngajakan ngobrol ka Kirambus anu jadi bapakna. Wiguna henteu ngabejakeun ngeunaan kajadian anu karandapan ku manehna. Kirambus oge henteu ieu curiga kana naon rupa katerangan mangsa anakna ngajakan ngobrol ngeunaan kungsi panggih jeung Ayu Manganti. Maksud hidup rek naon make jeung nanyakeun jago anu geus boga ngaran di dunya kajawaraan teh Wiguna. Nah memang hayang jadi jago. Wiguna netep antep kanu jadi bapakna teu lila terus nyarita deui. Bener ama, kang ngaranan engke dina waktuna kudu ngagantikeun ama jadi pupuhu ieu lemur. Jelas, kuring kudu nyangking ilmu silat anu bener-bener hebat ama. Sabab kamari ieu kungsi ngalaman patelak kalakah jadi pacundang. Eta kajadian terus jadi pamecut keur kuring ama. Kudu neangan jago anu bener-bener hebat ilmuna supaya dina waktuna engke bisa ngagantikeun anu jadi bapa salaku pupuhu lemur bari jeung boga ilmu silat anu punjul. Kitu tah ama. Wiguna negrakeun kaayaan eusi hatena kanu jadi bapakna. Kirambus harita unggut-unggutan teu lila terus kedal deui lisan.
Hade oge tah cita-cita teh Wiguna. Ku ama bakal dibantu eta maksud jeung kahayang. Lamun memang rek neangan guru kawilang jago sajati anu luhung elmuna dina zaman ayeuna. Geus moal aya duana. Kajaba ti jago anu ngaran Sirawing. Ilaing oge kungsi meureunan ngadenge ngaran Sirawing. Wiguna? Wiguna ungeuk bari terus harita ngawalon. Oh, nya Sirawing mah atuh mineng kadenge ngaranna ama. Ngan di mana tah dumuk matuhna Sirawing teh ama? Bener kudu guru ilmu ka Sirawing ieu mah ama. Kirambus unggut-unggutan, karep jeung kahayang anu jadi anak memang kudu dirojong sabab keur kapentingan cita-citana. Di mana engke waktuna Wiguna bisa diharapkeun jadi pupuhu pilemburan ngagantikeun dirina. Karep jeung kahayang hidup ku ama moal rek dihalang-halang Wiguna. Malah mun teh ama bener hidup ditarima jadi muridna Sirawing, bagja anu lain dikeuna pikeun urang. Sabab sakanyaho ama di dunia kajawaraan susah neangan tandingna ngeunaan ilmu Sirawing anu geus tepi kana tahapan puncakna Wiguna. Mun kitu mah geus moal dililakeun deui ieu ama. Wiguna bakal miang dina poe ieu keneh nepungan Sirawing. Sok asa piraku upama nepikeun ka henteu ditarima jadi muridna teh. Tapi ama yakin ilmu silat Sirawing kabilang hebat ama. Bet masih keneh nanyakeun. Keur naon ama make jeung ngabobodo? Coba engke, di mana hidup geus jadi muridna Sirawing, terus makalangan di dunia kajawaraan eueuh anu henteu nyaho ka Sirawing. Nu matak sing bisa dina nyaritana supaya Sirawing luntur hatena narima hidup jadi muridna. Ya nuhun atuh pami kitu mah ama. Tah ayeuna keneh abdi rek miang ye ka lemburna Sirawing teh ama. Dina poe eta keneh Wiguna indit. Manehna geus teu miceun deui waktu hayang buru-buru bisa tepung jeung Sirawing. Kalahkah kumaha oge dirina kudu ditarima jadi muridna Sirawing, kitu tekadna Wiguna dina waktu harita. Caturkeun di pilemburan, Sirawing jeung Saraswati pilih genti ngalatihkeun ilmu silat ulin karuhunan jeung mandehiang. Rasanti memang kawilang cerdas, daya tangkepna mangsa narima latihan ilmu silat ti indung jeung bapakna. Waktu geus beres latihan jurus, keur laleureuh di jero imah harita aya anu datang na tamu tayalian ti Wiguna teh. Kadatanganana dibagiakeun ku kulawarga Sirawing. Sanggeusna silih bagiakeun sakumaha mistina kadenge harita Sirawing anu cumarita. Jadi ngaran teh ye Wiguna nya. Tah, Wiguna ieu teh pangna datang ka dieu jauh di jugjug anggang di teang teh aya naon? Cik sok jelaskeun ka Bapa aya naon ieu teh. Wiguna neuteup ka Sirawing teu lila terus ngawalon. Kieu ieu teh Parawing, abdi pangna jauh lumaku anggang lumampa nu akhirna dugi ka dieu teu aya sanes. Lantaran dumasar kana dorongan lebet hate, rehna tos janten kanyataan, malihanan dumasar tina kasauran pun Bapa Kirambus salaku pupuh lembur. Yen Parawing sareng Ibu Saraswati mangrupa jalma anu luhur elmuna, wijaksana dina tinakanana. Tah ayeuna ditepangkeun nuhun pisan. Maksud nu utama mah teu aya sanes. Rehna gaduh cita-cita sim kuring teh hoyong mampu nyangking ilmu silat. Geusan ngamalkeun keur kasasama mangsa numpes segala rupik tindak laku kajahatan. Kitu tah Parawing, Ibu Saraswati. Sikap jeung caritaan Wiguna henteu leupas tina tata krama, kawilang sopan jeung matak genah kadengena.
Saraswati ngareret ka Sirawing anu jadi salakina terus nyarita lalaunan. Tak kitu geuningan Kang Rawi. Ieu Wiguna teh maksudna mah taya sanes. Rek guru ilmu geuningan boga maksud hayang jadi murid Kang Rawi. Mangsa neleman ilmu silat pikeun ngawujudkeun cita-citana Kang. Sirawing unggut-unggutan bari nyerenge seuri. Netep antep ka Wiguna teu lila terus nyarita deui. Jadi jang Wiguna teh boga maksud rek neleman ilmu silat ti bapa. Nama ke jig-jig ka dieu atuh apan meureunan loba paguron-paguron oge Wiguna. Numawi ku abdi oge kupun bapa henteu kaukur Parawing. Anging salira anu tiasa kairong ku abdi pikeun mampu ngawujudkeun cita-cita abdi. Mangsa jadi jalma anu tiasa numpes tina laku kajahatan sakumaha anu dilakukan ku Parawing waktos numpes karaman-karaman dina waktu nu mangsa katukang. Kitu tah Parawing. Sirawing ngareret Karasanti teu lila terus nyarita. Tah, ieu Nyai. Wiguna teh kitu geuningan hayang guru ilmu cenah, hayang diangkat murid ku bapa. Cik. Kumaha kirana ceuk Rasanti cik. Rasanti ngabagikeun paneuteup ka indung jeung bapakna teu lila terus ngawalon. Nya ari abdi mah teu kaabotan ama. Margi maksad Kang Wiguna sanes maksad awon cek abdi mah. Tapi eta mah teu langkung kumaha we sareng ibu. Wiguna masih keneh tungkul bangun anu ajrih pisan sigana teh ka Sirawing teu wani nembongkeun sikep anu henteu sopan. Sirawing unggut-unggutan terus kadenge nyarita deui. Nya ari geus jelas kitu mah maksud jeung tujuan jang Wiguna. Taya salahna bapa di dieu narima kana eta maksud anu sakitu hadena. Da puguh kakak rasa bener nama ye bapa teh make jeung ngangkat murid segala rupa. Ngan cita-cita Wiguna ku bapa dihargaan. Upama memang hayang neleman ilmu silat bae teh teuing. Jadi jang Wiguna ti mimiti poe ieu di aku sarta diangkat jadi murid kula, muridna Sirawing. Wing. Tah kitu meureunan ti akang Mas Saraswati. Sirawing ngareret ka Saraswati anu jadi pamajikanana. Anu direret ungeuk bari imut terus ngawalon. Ari abdi mah ngiring bingah Kang Rawi. Kahiji Rasanti anak urang panginten aya baturna. Nu kaduana cita-cita Wiguna teh kawilang cita-cita anu mulya. Sanajan urang can pernah ngangkat murid, ari lain nurunkeun ilmu ka anak sorangan mah. Tapi teu salahna upami ayeuna ngangkat murid ka Wiguna, Kang. Nya ari keur akang mah syukur we. Ari Saraswati kitu deui si Nyai geus pada satuju mah. Atuh ka Wiguna kadeyo kangaranan jadi murid tangtuna oge kudu nurut kanu jadi guruna. Ulah belikan, ulah babarian. Entong nyeri hate mun diambek atawa dicarekan. Sabab naon anu dilakukeun ku guruna keur kepentingan muridna. Keur kepentingan muridna jeung dirina. Kumaha kaharti jang Wiguna? Wiguna ungeuk bari ngawalon. Kahartos Parawing, naon anu disaurkeun ku Parawing tinangtos ku abdi bakal diperhatoskeun dicatet dina ati sanubari abdi sejatumut kana sagala rupi aturan ti Parawing. Tak syukur lamun kitu mah. Ieu Rasanti teh anak bapa sanajan pangawak awewe tapi dina kadudukan mah jelas.
ieu teh mangrupa lanceuk saguru meureunannya. Ajen pangarti bapa sabagian geus kacangking ku Rasanti. Jadi keur latihan dadasar mah henteu kudu langsung ku bapa, cukup jeung Rasanti we nya. Keun, da bapa oge ngabandungan jeung ngawaskeun, teu kudu leutik hate. Tah, kumaha? Kira-kira Rasanti bisa atawa henteu? Sanggup henteu ngalatih heula dadasar kawiguna, Nyai? Rasanti ungeuk. Dina sikap anu daria harita terus ngawalon. Mangga teu naon amat, abdi ngiringan. Wiguna memang alus milik kitu teh mah. Lantaran bisa dina cumarita na meureunan, anu saterusna ngadatangkeun rasa simpati keur Sirawing jeung Saraswati, anu akhirna Wiguna diangkat murid ku Sirawing. Dina poe munggaran, Wiguna jadi muridna Sirawing, pikeun latihan dadasar. Wiguna dilatih ku Rasanti anu memang geus nyangking sapinuhna ulin karuhunan elmu Sirawing. Bari merhatikeun Rasanti anu keur merek latihan jurus ka Wiguna. Saraswati jeung Sirawing terus ngarobrol, anu jadi bahan obrolan teh keur Saraswati mah taya deui kajaba ngeunaan si Keling anu jadi anakna. Bet leuwih suka jeung bagja keur diri urang Kang. Upama teh mah anak urang si Keling, lanceuk Rasanti aya di dieu. Meureunan tada teuing Rasanti oge bagjana. Cacakan aya ningali Rasanti ngalatih Wiguna oge. Ngandung harti aya baturna anu sarua pada budak ngora. Urang ngiring bingah Kang. Memang bener Saraswati. Heungannya kitu da ari terus hantem-hanteman di pikiran mah. Bari jeung henteu acan keneh diparengkeun kudu tepung, rek kumaha deui? Ngan akang tetep boga kayakinan anak urang si Keling lanceuk Rasanti tangtu bisa tepung jeung urang, sing percaya. Tapi nah atuh ramalan Jaka Sinangling teh bet henteu aya bae buktina geuningan Kang. Terus terang abdi terus henteu sabar hayang geura tepung jeung anu jadi anak Kang. Sanajan akang oge sarua Raswati, saha bapana anu teu nyaah ka anak, anu teu hayang panggih jeung anak, anu taun-taun papisah. Sarua akang oge ngan lebah dieu akang teu rek aral subaha. Urang sing percaya kanu ngatur ieu hirup. Nu mata sing yakin engke oge bakal panggih. Sirawing tetep bangun anu yakin pisan sigana teh kana katerangan ti Jaka Sinangling. Si tabib sakti teh kituna teh lantaran memang menang pituduh 3 gaib. Yen Jaka Sinangling anu bakal bisa merek laratan jeung katerangan ngeunaan kayaan si Keling anu jadi anakna. Kadenge harita Saraswati nyarita deui. Nanging upami tetela engke dina kanyataan tetep urang tetepung jeung anak urang lanceuk Rasanti, rek naon anu dilakukan ku urang Kang? Nyamuana pikeun ka kitu cek akang mah Saraswati, lantaran akang percaya sapinuhna kana katerangan ti Jaka Sinangling. Anu mata henteu kudu waka bingung ajeng sarempang. Nya, teu kudu bingung. Raswati, dina waktu anu tangtu wanci anu mustari urang bakal bisa kumpul, sing percaya urang bakal bisa kumpul ngariung jeung anak urang. Satiap ngabahas ngeunaan si Keling, tetep keur Sirawing mah anu jadi padoman teh katerangan ti tabib sakti Jaka Sinangling. Kangaranan Sirawing geus ngomong kitu Mas Saraswati oge teu bisa papanjangan. Sakomo upama nepikeun ka kudu paloba-loba carita. Caturkeun Jaka Sinangling anu keur jadi bahan caritaan. Harita samiangna ti lembur kawaluyaan.
luyu jeung pituduh ti Sang Hyang Roban yen geus waktuna nepungan anu jadi kolotna nyatana si Rawing jeung Saraswati anu jadi indung bapakna. Di satengahing jalan diparengkeun panggih jeung Mbah Galabag anu harita sarua keur pada lumampah. Bari ngaleureuhkeun kacape terus duanana ngalobrol. Mbah Galabag anu harita kadenge nyarita. Syukur jeung bagja ke diri kula. Akhirna napikeun kabisa tapung jeung Jaka Sinangling di dieu. Ke. Narek lumampah ka mana yeuh? Jaka Sinangling teh. Jaka Sinangling neuteup ka Mbah Galabag terus nyarita. Kuring, geus henteu di lembur kawaluyaan deui ki, puguh ieu terek nepungan Parawing jeung Ibu Saraswati. Lantaran memang geus waktuna kudu tepung ki. Ke. Jadi rek Kajang Rawing. Nah, bet ku sarua pisan tujuan teh. Kula oge ieu teh rek anjang sono Kajang Rawing lantaran lawas tetepung. Bari sakalian rek nepungan Nyai Windu Apsari hayang panggih jeung anu jadi anaknya tanah Ayu Manganti kitu tah Jang. Puguh geus dilapisan meureunnan henteu tepung jeung Ayu Manganti kinya. Kuring oge sarua ngampleng teu panggih jeung Ayu Manganti teh. Nu mata kitu Jang. Ari Jaka Sinangling aya naon dek nepungan Kajang Rawing. Nya ari kuring mah jelas ki. Aya hal penting anu kudu ditepikeun ki. Ngan hampura we teu bisa dibejakeun atawa dijelaskeun ye. Tenan naon Jang, tenan naon. Eta mah hak Jaka Sinangling. Ngan lamun memang satujuan rek nempungan Jang Rawing ngandung harti urang kudu init bebarengan. Mun kieu mah urang bisa bareng we atuh nya lumampah teh meureun kitu tah. Nya kitu hade ki. Malah kabeneran pisan ari keur kuring mah. Sabab memang poho deui ieu teh nuju ka lembur Parawing teh ki. Nu matak bareng we jeung kula ngarah teu kudu ngatok deui di jalanna. Bari jeung leureuh teh terus ngarobrol. Sanggeusna ngarasa cukup leureuh, harita Mbah Garabag jeung Jaka Sinangling neruskeun lampahna geus sanuju ka lembur si Rawing. Geus cukup jauh lumampah di lebah tempat anu suni ngadadak lengkah Mbah Garabag jeung Jaka Sinangling ngarandeg. Sabab harita aya jalma anu ngahadang ngahalangan jalan. Anu jadi perhatian pikeun Mbah Garabag jeung Jaka Sinangling kaayaan etal jalma anu make baju sing sarua bodas. Beungeutna oge make topeng kulit bodas, panonna anu gular-giler katingali rutret ka Mbah Garabag jeung ka Jaka Sinangling. Salaku jago kolot sekaligus guru utama ti paguron Teja Manik, Mbah Garabag puguh be kasigung ku kaayaan eta jelema anu teu pupuguh jol ngahadang ngahalangan jalan. Mbah Garabag neuteup antep gajalma anu ngahadang bari terus tumanya. Saha Andika kisana? Naon maksud jeung tujuan pangna ayeuna ngahadang ngahalangan jalan? Dewek si topeng mayit memang ngahaja ayeuna ngahadang di dieu. Sabab Andika duaan pantes lamun dijadikeun abdi kula. Nu saurang geus kolot, nu saurang deui ngora keneh. Dewek butuh ku batur anu bisa ngabantu-bantu. Nu matak ilaing duaan kudu jadi gandek dewek. Kumaha kaharti? Mbah Garabag puguh be kaget ngadenge caritaan si topeng mayit oge ningali sikepna anu ngahampas saperti kitu. Topeng mayit, kula kakara nyaho ka Andika. Panggih oge kakara ayeuna di dunia kajawaraan oge acan teh kungsi kuring ngadenge ngaran Andika. Jaga tah bibir teh ulah ngomong sambarangan. Henteu make kudu jeung molotot segala rupa Andika. Bejakeun sangaran ilaing masing-masing sia. Kula Mbah Galabag pupuh paguron Teja Manik, sedengkeun ieu Jaka Sinangling.
Nyan kabenaran pisan lamun kitu mah. Ilain duaan kawilang cocok lamun ngabaktikeun diri ka dewek. Nu batak geus henteu kudu loba carita. Ayeuna keneh nganyatakeun diri tunduk jeung taluk anu saterusna milu jeung dewek ya. Puguh B, Mbah Garabag jadi kahudang amarahna. Kangaranan panggih jeung jalma anu anyar pinanggih terus wani ngahina saperti kitu Mbah Garabag henteu bisa narima kana eta kaayaan.